Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Siap, ayeuna OTW daguan di dinya. Ada dompet mananya? Cobanya lagi susah. Kang, mangihan dompet murag teu? Henteu, emangna murag di mana gitu? Eta sadi dieu muragna teh. Teu ningalian da, emangna dompetna warna kumaha gitu? Dompet warna coklat, aya duitan 300.000. Jang ongkos balik jeung bekal eta teh. Asik dompetna aya duitan 300. Emangna ongkos balik sabaraha duit? Tepira, di bank 150 sih. Yang geus atuh ayeuna mah kieu. Soal ongkos balik mah dibere. Ya lamun geus kapanggih dompetna dibalikeun. Lu bener, rek mere ongkos jang balik lain. Heeh, keun wae karunya we ieu mah. Aduh, nuhun pisan Kang, geus nulungan. Nya heg. Sami-sami. Tuh ngatuh rek balik mah, hati-hati di jalan. Nya Kang nuhun, sakali deui nuhun pisan. Nya geus geura mangkat bisi katinggalan kendaraan. Ya Kang. Yes, jadi menang duit. Ah, dasar jema bodoh padahal dompet mah aya di dieu. Puas tadi buku aing, pan aing jadi buka untung 150. Dompet nu geumeuning kumal kieu, bobol leuwih ti 300 euy. Hah? Dasar si koplak jadi aing nu katipu. Jadi aing rugi kieu carana mah. Dompet ge ikian ieu mah. Bener-bener koplak, aing jadi ngejebol.